jentre pisan dina katerangan nyaahan atuh grepe ka batur nyaahan dedehan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang heula ka batur ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang pedit tanaga. Dati dikenangan gigena. Nikmat, nikmat. Cekap nganya nyeri aing sakitu cekap nikmat pisan pasiksa teh hate tada kitu kahayang jelema ayeuna mah dibere kangenahan daek nyukurkeun cacak ieu teh digaji cacak dibayar komo lamun henteu marokana kitu meureun demokrasi teh eta unga salat unga dina Fatihah dina Shiratal Mustaqim hartina dina Shiratal Mustaqim eta teh mugi Gusti nuduhkeun ka abdi kana jalan anu lempeng aya mengkol deui padahal salah Gusti teh da sia anu mengkol di lempeng teh nepi ka hese pisan rek kumaha jeung rek tanggung jawab kumaha ke kahareupna si lain Malik Yaumidin ma didinya teh aya mad tabi'i aya mad badal aya 2 harakat aya leuwih ti 2 harakat ayeuna lamun dicokot harakat silaing ayeuna turun harakat teh harakat darajat teh batur mandara naek harakat darajat teh sia mah kalah turun oh eta karasa meureun ku sia pek pikir rasakeun ku si lain
maksudna kan turun kumaha marukana anu ngurangan dina wujud silaing pecakan silaing nyieun cempor pinuhan minyakna cenah hurung terus cenah hirup terus tapi aya nu ngurangan sia minyakna bener eta nu ngurangan tekannya aya ngaran-ngaran hirup mada ngahakan energi atau kekuatan dina diri na teu karasa dina diri sia loba aya nu kurang naon nu kurangna pecakan dina diri sorangan ngapek lempang ti dieu ka jalan cagak ti Subang pasti beda jeung baheula jeung keur ngora bener hah bener kan napas geus podo tuur tah gini tuur gejen awak lalinu nya ngora mah tuur di parucakan ayeuna mah geus kolot segitu keneh ai baheula mah keur ngora tunggul nu di parut teh ayeuna mah tangkana ku sia teh ulah dianggarkeun teuing atuh lah da geus karolos silaing teh geus meujeunna ngaronjatkeun katakwaan keimanan hah lain didenge-denge teh kalah beuki lalieur tatanyakeun ka robot da keur ngora mah ngeunangan singa Depok teh nepi ka sumanget nepi ka totos pan kenang teh tah kuku panangan lain dibebeut kenangna pan ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy sanajan dironjat-ronjat oge ayeuna pecakan ku silaing tetep we dina otak ngapakeun ayeuna apa isuk poho bener lintang tiga ngagupai ka barudak ngora ari kahayang gede dai nafsu mah moal leungit sanajan pika aki-aki oge aya wae ngancing sadar silaing je cing mawas diri kahayang teh atuh sinen alus sorana kenang alus tepakna cing atuh tong diheureuikeun rojong kahayang je jentre pisan dina katerangan nyaahan atuh grepe ka batur nyaahan dedehan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang heula ka batur ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang pedit tanaga nya mere heula atuh ka batur teh namprak terus tawaf nguriling ai tawaf teh artina nguriling ieu modern abong dititah nguriling der kios di kurilingan neangan lawang anu longgar nguriling saha makhluk Allah anu teu tawaf anu teu nguriling ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawaf mun jadi pamimpin meureun nguriling ka tepih miring anya celang ka padesaan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat kampungna jalanna ruksak ulah ceuk beja wungkul
nguriling hirup mah Oh eta dina wujud urang gerpek getih dan nguriling karena jantung tuluy kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh ja teh baik baik. berkat tawaf Oh eta teh. ai sian teu sok kurilingan ku sia tetangga nu teu dahar cenah urang teu bisa mere datang bantuan kanu beunghar tuh Pamenda aya dulur urang anu teu dahar bejaan ieu mah rajeun dibere belas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh heuh kan udah teh. kanu deukeut teh nararepina teh Ayo foto mengiringan kak. heeh Dibere. ulah kitu nu matak lamun ieu nagara cekolot ieu lamun ieu nagara hayang mulus rahayu gemleng salamet ulah riributan wae pek geura mararani di pancuran Talaga Arum. Ayo maksudna kan taraga arum teh kumaha? Pancuran teh artina kokocoran Kokocoran bener. Pancuran. ngan kulantaran kokocoranana loba nu menet Oh eta. Loba nu nyocokan. rejeki dikocorkeun ti pemerintah keur ka fakir miskin dilegleg aya nu menet teu nepi ka handapna mah ai talaga teh puseur Usir. puseur kahirupan dari dinya piseur kahuripan Kauripan. tuluy dipenet ayeuna pancuranana Kesian dosa. teu ditepi-tepikeun kanu leutik teh pan asa ti rakyat balik deui ka rakyat kuduna teh Bener. ieu mah saware-saware pan eta teh loba nu menet ai arum hartina seungit Sengit. sok saling seungitan nu matak moto Jawa Barat mah silih asa silih asu silih asih sabab naon masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat Sili jungjungkeun sili bere. tuh Eta saling seungitan saling wawangian nya saling jungjungkeun nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu lain wujudna ieu tah tapi eusina Semar teh naon oh sarekat sabari polahna. sabab naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh Geus sanajan wujudna kieu geus kan. da ieu mah falsafah Geus ngancing di urang-urang. beungeut bodas hartina teh ai beungeut mah gambaran hate gerpek tempo lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh bakatut we Uruan hati. nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu jiga seuri Kita bare habis budi ya bagi bunga bagi seni. itu bisi-bisi ieu dimitoskeun dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema digali bawa kantongna teh kantong kosong kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun grepek ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa pang benerna boga rasa ngaku bener batur henteu ngaku pinter batur henteu ulah lamun urang boga rasa pinter tak komo batur menang we ilmu teh aya dikosongkeun mah jiwa ieu deui di semah-semah teh mun duh bekah luang liang irungna teh asa kapuji dimitoskeun teh hare-hare bejaan geus waktuna terbuka ayeuna mah zaman transparan ayeuna mah lain zaman tikotok di lebuan tapi tikotok ditereukan dengekeun keun ngadengekeun meureun teh
sugan kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh. Aduh, hese teh mancing bapak aing ngawe ambek. Lamun ambek lain Semar. Ganti ku robot. Ya. Tah itu punten Pak imah gamaran Mbak. Ayeuna mah teh balik deui cepot ka Bapak. Ya, melihat teh ka aing ieu teh. Tong sok kitu. Tong sok kitu. Sabab setiap-tiap jelema nu bersih hatena teu jauh ti nu beureum. Dewek teu boleh ngeleketek we. Ka manehna teh supaya manehna ti gubrak tina kamanusiaanana. Pecakan euy. Dan sok nyilakakeun manu deukeut heula anak pamajikan geura teu kurang-kurang enak pejabat nu ngarungkuk di bui alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar do ade di balik eta aya naon mahala mahayu nya mata pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki menang duit bapak duit ladang naon ieu teh duit di mana kade bapak abdi teh ulah diracun entong borok make jeung ladang basilat bapak menang kesang sorangan lamun can di Jakarta 2,5% ulah waka dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana. Apa di Arab teh boga pamajikan solihah teh heuh. Pemajikan abdi solihin. Sarua tadi hartina mah. Tak itu Pak. Nu macak Bapak dewek mah salilana tara dahar eukeun lapar. Tara sare eukeun tunuh. Tah ieu aki-aki jimatna ieu. Tara dahar keur lapar. Tempo we nu lapar. Dan nu lapar mah tara si banyo acan pangijeng hakaneun kedewak we. Teu nyaho leungeunna mah pinuh kukuman atuh puguh nyeri beuteung kaituna teh. Usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun. Bismillah. Nya. Agama maneh tah tertib. Kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu. Nah geus di Jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh tuh. Jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar gawe beja heula. Kanu boga lapar ulah syare keur tunuh tingali we nu tunuh da jang gidug nu tunuh mah di mana we nu matak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh syare teh tulakan heula janela tulakan heula panto tertibkeun heula tah sabalikna urang memeh maot syare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib bener ngahiang itu bener-bener engke teh maot teh ngahiang urang teh geura sok haleuangkeun ku adede cing tarik teh anu gelis anu kaset ngahiang duka ka mana tuh nya anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu gareng patut
udah di hadapan Allah madalah eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng papak sarua matak Falsafah Jawa Barat nyaeta Pajajaran artina teh sarua sajajar di hadapan anjeunna mah naon eueuh pangkat eueuh tukang beca sarua eueuh nu matak kade euy sing hati-hati heul beda deui jeung cepot baheula itu pan gitu dan nya ke aing teh ke kahareup mah beda meureun iya generasi muda mah heuh nu matak baheula mah geuning can loba kiai can loba ajengan diayakeun ngaruat lamun budak disunatan teh sok diruat udalang teh artina diruat teh dikuatan pamadeganana supaya istiqomah dina agamana nya nu matak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen sasaji saji sakieu rujak warna 7 wah bacaeun unggul teh euy iya ayeuna mah kupat leupeut angkang gelut hapunten Bapak sembaheun abdi dama-dameun abdi ieu mah anak karo jadi bapak damoal aya abdi mun eueuh bapak mudah-mudahan Bapak pun biang pun bapaknya mudah-mudahan king ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna ageung jasa Bapak teh ka putra seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka bala leunghar ladang nyakolakeun inung jeung Bapak geuning teu balitungan Bapak jeung inung teh ka anak ladang nyakolakeun nu matak kurunyung geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun Allah mah ngahampura lamun teu dihampura heula ku inung ku bapana aya naon dina sampean Bapak aya naon dina sampean mah mudah-mudahan Bapak ma cing langgeng aya dina tempat kenikmatan boh dunyana boh akhiratna da kitu euy nya komo deui pan urang teh ayeuna teh rek naon migawe ngirimkeun rupa-rupa katuangan angean obat-obatan tugas mulia itu Pak sabab teu saeutik anu jadi korban bencana alam dina waktu ayeuna sasat urang teh ieu teh niat hade mudah-mudahan syukur yang